Iya para sahabatnya ayah ya nenek maknya untuk sepuh tapi masih aktifnya anjena tuh ngadamelan hiji makanan hasunanya eta gitrek ternyata itu gitreknya bukan naon teh sejarah namina bet gitrek itunya panginten ulang cobe ulang ieu taros ieu makna Ma, assalamualaikum. Dah, kata. Oh, waalaikumsalam. Nuhun ya, ma panginten rada, ieu panginten kedah rada ngagorowok sakedik pangintennya. Sing tarik Faktor U pangintennya ieu mah pangintennya. Wios kedah sepuh pun ta ieu cucu-cucuna sareng nah ulang waler ta ieu can panginten malah pala putana nya sareng ta ieu minantu nanya ta ieu teh istrina Bapak Dimi ta ieu teh nya balas mohon ta kitu Ma ngadamel gitrek Ngadamel gitrek. Oh gitrek kamu Ngadamel gitrek. Ngadamel gitrek. mohon oh Nini teh. sehat Ma sehat Alhamdulillah. mohon Alhamdulillah. kanggo saya teh kanggo cucu kange cucu ngadamel ieu Itu tahun incu. oh incunya Incu persahabat panjang ngabantosan alhamdulillah ya mah tuh sepuh ge tengange kaca soca ieu mah panginten rada alhamdulillah gorowok pangintennya sehat tuh nah ieu sareng anak panginten tah ieu pala putnan putu-putuna tah ieu nya ngadamel hiji makanan khas Jawa Baratnya eta gitrek kanggo acara hajatan gitrek di Kapeng genep Oktober. Baca dulu dekor channelnya tuh iya emak tuh sehat masih kena aktifnya kanggo nikahan putu nanya Sonia panginten tah ieu aya puterananya si emak itu namina ulang cobi sarosnya. Assalamualaikum teh. Iya sareng ibu Etik nuhun teh tentang nuju ngadamelan hiji kuliner khas Sunda Jawa Baratnya pangintennya dinu acara hajatan mah sok aya wae ieu teh namina naon teh gitrek didamelna tina naon ieu teh dina beras mau proses beras nanti kumaha dikeuman apa kumaha sawengi pangintennya mohon pakai bumbu pangintennya segala rupi satos itu panginten di emple status di emple teh di naon teh digiling pan supaya ya ipis pangintennya ngangge gilingan molan ieu mah nya untuk pot mah nya tuh digiling diudak-udak saatos kieu teh langsung dibentuk dicitaknya coba nyitakna kumaha teh oh iya masih gak iya botol Orsonnya mohon oh di gitu-gitu jantan supaya bulatnya dikeki pangintennya di emple nah sederhana sih alat nama ngangge botol Orson ieu teh tutup tuh pangintennya seueur lah bade botol naon oge tiasa panginten tah jantan hasilna teh sapertos kieu nya salah satu makanan khas hajatan khas kuliner orang Sunda nyaeta gitrek.
teteh hatununnya atuh dina waktosna mugi salah rehat sareng emak ya emak sing sehat mahnya amin mohon paingan rada kedah rada gogorokan jeung mama painten mohon bios artinya ya hatunun teteh waktosna abi bade ka payun heula. Nah, atau di pempel dicetak langsung di karena proses penggorengan ya tuh. Nah, saatos diproses dicitak pangintennya gitrek teh terus digoreng. Nah, iya aya nu bade ngagorengna Bapak. Wah, penakli sareng Bapak Dimi ya, Pak. Ya, penak deui nya. Mohon alhamdulillah Paknya sarehat barokahnya Paknya. Alhamdulillah. Penggorengan anak tuh dina hawu nya tuh. Goreng gitrek na teh kadang ngecungkirnya Paknya. Tuh, ku ieu we ku Serok, ku serok mohon. Sabaraha menit panginten ieu teh? Ada paling oge mau 5 menit. Mohon langsungnya tereh garingnya pangintennya. Ya, cepet garing dah. Oh, minyakna kadah seueur pangintennya Paknya. Nah, ieu kedah ngamplang. Gampangnya ta saatos kieu teh panginten Bapak Dimi panginten ditiriskeun Paknya. Ya. Oh, ditiriskan terus dikana nyirunya Ya. pakai koran sakedik supaya tiris tina minyakna yang teh pami kieu mah tos tiris mah panginten dikana kelerkeun pangintennya Mohon dieukeun lah di sini atis lah dina ieuna. Kayak tos tiis dilebetkeun kana keler. mohon. Aduh, hatur nuhun Bapak Dimi ya waktosna nya. Sami-sami. Ya abi tos ngatataros ieu cara padamelan hiji makanan khas Sunda Jawa Barat Garutnya. Garut. Anu sok aya dina hajatannya eta gitrek anu didamelna tina beasnya. Mohon Bapak Dimi hatur nuhunnya. Abi bade ngabujeng heula ka kampung babakannya. Punten Bapak Dimi. Mohon sami-sami ya. Hatur nuhun. Ya, sukses Assalamualaikum. terus. Ya. Tong hilap, Live, tong hilap, like, terus komen, komen, subscribe, Sadulur. sadulur dekor channel. channel. Hatur nuhun Bapak Dimi. Sami-sami. Ya, assalamualaikum Bapak Dimi. Waalaikumsalam.